kacamata tanya segala aya kacamata nu harga 10.000 15.000 urang meuli nu 15.000-an nu paling mahal 20.000 bisa rek pesen kelom yang Agustusan ayanya tuh sok datang langsung ke pasar Kosambinya. Yang penting orang memakai nya. Tah topi orang nu harga 10.000-an 15 topi parkir aya tuh nya. Tuh topi karena komplit tuh topi deui ye nya ngan sakitu unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.